Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Nafisah. Wama sareng ari perkara zada anu ngaleuwihan ieu ma ala nisobi kana nisob homsati au sukin tegesna kana 5 pirang-pirang ausak eta akhroja ngaluarkeun ieu jalma minhu tina itu ma aiza idi tegesna tina anu leuwih bikistihi kalawan bagianana ieu ma walau yasiron sanajan kabuktosan itu kistun eta anu saeutik li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta lawakso henteu aya jalan mumurahan eta maujud bigueril masyati dina salianti ingon-ingon wala zakata sareng henteu wajib zakat eta maujud bima dina perkara dunan nisobi anu tetep itu ma kurang tina nisob li khobari sayokhoeni karena hadisna Imam Bukhari Muslim laisa henteu aya fima eta tetep dina perkara duna khomsati ausukin anu tetep itu ma kurang tina 5 ausak naon sodakotun sodakoh illa ayyata tawwa'a angin gawe sunat ieu jalma qala ngadauh saha Allahu taala Gusti Allah taala wa man tatawwa'a kana ayat wa man tatawwa'a waman sareng ari sahabai jalma eta tatawwa'a samang-samang sagawe sunat ieu man khairon kana alus fa innallaha mangka sanyana Gusti Allah eta sakirun anu ngabales alimun tur anu uninga ai man tegesna ari sahabai jalma eta faala migawe ieu man khairul muftarodi kana salianti anu dipardukeun naon alaihi ieu al min zakatin nyatana zakat wa sholatin sareng sholat wa tawafin sareng tawaf wa ghairiha sareng salianti itu anu kabeh min anwa'it taati nyatana pirang-pirang warna taat fa innallaha mangka sanyana Gusti Allah eta majazun anu ngabales bi amalihi kana amalna ieu man alimun tur anu uninga biniyatihi kana niatna ieu man wasyukru sareng ari ngabales wasyukru sareng ari ngabales minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala eta ayu tia mere Gusti Allah fauqoma kana saluhureunana perkara yastahiku anu ngahak ieu man hu yastahiku anu ngahak ieu man kana itu ma yaskuru halna syukuran ieu man aliyasiro kana perkara anu saeutik wayuti sareng mere Gusti Allah al-kasiro kana perkara anu seueur afada maedah kendalika kana itu kaul saha al-Bugawi Imam Bugawi wa ammad dahabu sareng anapon ari emas pani sobuhu mangka eta ari nisobna itu dahab eta isruna 20 miskolan tina arah-arah miskol kholisotan tur anu murni biwazni makata kalawan timbanganana urang Mekah tahdidan kalawan patokan wal miskolu sareng ari samiskol eta isnatani 2 wasabuna sareng 70 habbatan tina arah-arah siki minas sairi tina kacang sair wahwa sareng ari itu isnatani wasabuna eta arbaatun opat wa isruna sareng 20 kiroton tina arah-arah kirot qala ngadauh saha al-Husni Imam al-Husni wal miskolu sareng ari samiskol eta lam yuhtalab henteu diihtilapkeun naon qadruhu ukuranana itu miskol fil jahiliyati dina zaman jahiliyah wala fil islami sareng teu diihtilapkeun dina zaman Islam
wahada takdiru sareng ari ieu kira-kiraan eta ala sabili tahdidi netepan kana jalan patokan hatta lawana koso nepi ka lamun kurang naon habbatun siki au ba'du habbatin atawa sapalihna siki fala zakata mangka henteu wajib zakat eta maujud wa in roja sanajan payu itu dahab rawajan nisobi sapertikeun payuna nisob atami anu sampurna itu nisob au zada atawa ngaleuwihan itu dahab alatami kanu sampurna lijawdati nau'ihi karena alus warnana itu dahab walau nakoso sareng lamun kurang itu dahab mimba di mawazini dina sapalihna pirang-pirang timbangan watama sareng sampurna itu dahab bibadiha dina sapalihna itu mawazin wihande walau nakoso sareng lamun kurang itu dahab bibadil mawazini dina sapalihna pirang-pirang timbangan watama sareng sampurna itu dahab bibadiha dina sapalihna itu mawazin fasohihu mangka ari kaul soheh eta annahu sa'nyana itu dahab eta la zakatan teu wajib zakat eta maujud bihi dina itu dahab wa qata'a sareng mastikeun bihi kana itu la zakata fihi saha jamaatun golongan ulama wala zakata sareng teu wajib zakat eta maujud fil magsusi dina anu dicampur minad dahabi tina emas hatta yablugu nepi ka tepi naon al kholisu anu murni minhu tina itu magsus isrina kana 20 miskolan tina arah-arah miskol wahina idin sareng dina nalika hatta yablugu al kholisu patajibu mangka wajib itu zakat wa yukhriju sareng ngaluarkeun ieu jalma minal kholisi tina anu murni falau akhroja mangka lamun ngaluarkeun ieu jalma minal magsusi tina emas anu dicampur fasyartu mangka ari syaratna eta ayablugo kudu tepi naon al kholisu anu murnina minhu tina itu magsus qadrol wajibi kana ukuran anu wajib intaha paragat ieu kaul wal fiddatu sareng ari perak eta nisobuha ari nisobna itu fiddah eta mi'ata dirhamin 200 dirham kholisotun tur anu murni biwazni makata kalawan timbanganana urang Mekah tahdidan kalawan patokan aedon deui wa dirhamu sareng ari sadirham eta khomsuna 50 habatan tina arah-arah siki minas sairi anu tetep tina kacang sair wa khumusu habatin sareng 1/5 na kacang wa khumusu habatin sareng 1/5 na siki wahwa sareng ari itu mi'ata dirham eta sab'ata asyara 17 kiroton tina arah-arah kirot illa khumusa kirotin angin 1/5 na kirot pamata zida mangka samang-samangsa ditambahan alaiha kana itu khomsuna naon salah satu asba'iha 2/7 na tina itu syair kana mangka kabuktosan itu majmu eta miskolan samiskol qala ngadau saha al husni imam al husni wa dirhamu sareng ari sadirham eta sittatu dawaniko genep pirang-pirang seteng fakulu asyaroti dirhamin mangka ari saban-saban 10 dirham eta sab'atu masakila 7 pirang-pirang miskol minad dahabi tina emas wa adha sareng ngaku-ngaku saha Ibnul Mungdir annal ijma'a kana sa'nyana ijma' eta munakidun
anu jadi itu ijma ala anna nisobal fiddoti kana sanya nisobna perak eta mi'ata dirhamin 200 dirham wa ala anna nisobad dahabi sareng kana sanya nisobna emas eta isruna 20 miskolan tina arah-arah miskol. Ida balagot di mana-mana tepi naon kimatuha hargana itu isruna mi'atai dirhamin kana 200 dirham wala zakata sareng teu wajib zakat eta maujud fil magsusi dina anu dicampur minal fiddoti halna tetep tina perak hataya blugo nepi ka tepi naon al kholisu anu murni minha tina itu fiddah mi'atai dirhamin kana 200 dirham wahina idin sareng dina nalika hataya blugo al kholisu patajibu mangka wajib itu zakat wa tuhriju sareng ngaluarkeun kana zakat minal kholisi tina anu murni falau akhroja mangka lamun ngaluarkeun ieu jalma khomsatan kana 5 magsusatan anu dicampur itu khomsah an mi'atai dirhamin tina 200 dirham kholisotan anu murni lam yaji mangka henteu nyukupkeun itu ikhraj hu ka ieu jalma walau malaka sareng lamun ngamilik ieu jalma mi'atai dirhamin kana 200 dirham magsusatan anu dicampur itu mi'atai dirham fala zakata mangka teu wajib zakat eta maujud faida balagot mangka di mana-mana tepi itu magsus qadron kana ukuran yakunu anu kabuktosan naon al kholisu anu murni eta qadro nisobin ukuranana nisob wajabat mangka wajib itu zakat wa ida akhroja sareng di mana-mana ngaluarkeun ieu jalma minha tina itu magsus payajibu mangka wajib naon ayakuna kabuktosan naon al makhroju anu dikaluarkeun naon pihi itu al minal kholisi anu tetep tina anu murni eta qadro rubu'il usri ukuran 4/10 intaha paragat ieu kaul wayajibu bihima wallahu a'lam bishawab.